Guys, ayeuna teh hari pembalasannya kan pas kereta teh si Mangguru teh pernah ngeprank ke orangnya. Cing, orang ngeprank deui ayeuna peungpeung si Mangguru ayeuna teh keur sare. Tuh, keur sare. Guys, cepet guys. Kalah guys. Kalah guys. Kalah guys. Guys, ya ayeuna teh hari pembalasannya guys kan pas kereta teh urang teh di prank si Mangguru teh nya di prank popocongan urang nepikeun ka ngompol tah ayeuna tah ieu teh ngaranna teh reungit Jawa. Itu reungit Jawa mun jaman baheula mah barudak teh make reungit Jawa. Cing ayeuna urang make reungit Jawa. Guys. Tuh guys, tinggal guys. Tuh guys. Ayo tuh guys. Ayo tuh guys, tuh guys, tuh guys, bola tuh. Tuh tadi. Banyak. Cepet guys. Urang tinggal reaksina, urang kabur lah. Anjing panas anjing. Si goblok ini anjing. Beb. Anjing. Beb. Si anjing jahil ini anjing. Beb. Nah, si goblok. Anjing goblok panas anjing. Lu tau harap beb, kerbun selara beb, tolong beb, goblok lah. Anjing. Panas dah goblok udah. Ini sudah tanda dia. Guys. Jangan sarana anjing. Ini jangan wae anjing. Itu kuat di WC si Surian. Ujang kumaha rasana Ujang? Nah, cai oke nya ulah sok non ulah sok ieu non gail ka batur gerak nya tah tempona di jailan deui bluguknya betayang jail ka batur di jailan di ngambek tersare. Nah guys gitunya guysnya pembalasannya pokoknya mah tunggu ya untuk kedepannya kolom komen untuk ngajailan si Mangguru naon gitu guys ya, komen guys di kolom komentar ya guys. Nah selanjutnya ngajailan guys pokoknya masih terus dibacet minionnya guys. Langsung ngobrol kencai guys kompor guys kayak orang review guysnya jelema mana bisa nya bye bye. Pokoknya jangan lupa saksikan terus bacet minot, jangan lupa like comment and subscribe titot